Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kumaha damang barudak sadayana, mugi-mugi hidup sadaya aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hidup sadayana dina dinten ayeuna urang patepang deui sareng pangajaran bahasa Sunda. Insyaallah dina dinten ayeuna urang bakal diajar ngeunaan mikawruh carpon atanapi carita pondok. Sateuacan lebet kana pangajaran, hayu urang buka ku bacaan basmalah sareng doa sateuacan diajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Saterasna naon ari carita pondok teh? Carita pondoknya eta karangan rekaan atanapi karangan fiksi anu wangunna pondok sarta ngan ukur nyaritakeun hiji kajadian atawa sabagian tina kajadian. Kunaon disebut carita pondok? Lantaran kecapna anu digunakeun pikeun ngawangun carita kurang ti 1000 kecap atanapi kurang ti 10 kaca. Janten kunaon disebut carita pondok? Sabab lobana kecap atanapi lobana kata kurang ti 1000 kata atanapi kurang ti 1000 kecap atanapi kurang ti 10 halaman atanapi kurang ti 10 kaca. Janten kecap teh kata atanapi kaca teh halaman. Saterasna naon ari ciri-ciri carpon? Ciri-ciri carpon diantawisna aya 3. Anu kahijinya eta waktu pikeun maca teu pati lila. Janten kusabab caritana pondok janten kanggo macan oge henteu ngamerlukeun waktos anu lama gitu, anu lami. Janten pikeun macana teu pati lila. Eta ciri-ciri carpon anu kahiji. Anu kadua, ciri-ciri carpon nyaeta mere gambaran anu dicaritakeun teh ibarat kajadian anu sabenerna. Janten carpon anu dicaritakeun teh ibaratkeun janten upami maca carpon eta teh diibaratkeun anu maca teh ngaalaman oge naon anu aya dina caritaan eta. Eta ciri-ciri anu kadua. Anu katilu, alur caritana basajan tur museur kana kajadian anu dicaritakeun. Janten alur caritana, jalan caritana biasana museur kana kajadian anu dicaritakeun. Jadi sesuai sareng anu dicaritakeun. Salajengna nyaeta unsur carpon. Aya sababaraha hiji anu janten unsur tina carita pondok. Anu kahiji nyaeta tema atanapi jejer. Naon hartina nyaeta gagasan pokok anu diangkat jadi ide caritaan. Contohna atanapi umpamana tentang kepahlawanan caritana teh, tentang kulawarga, tentang atikan atanapi pendidikan, tentang lingkungan hirup, tentang cinta, tentang musibah nyaritakeun, tentang jeung sajabana deui. Janten eta teh tema atanapi jejer. Anu kadua dina unsur carpon nyaeta aya palaku. Palaku teh naon? Nyaeta ngaran-ngaran anu aya dina caritaan. Misalkan si Adi, si Toni, si naon ngaran-ngarannya. Selain aya ngaran-ngaran oge aya watak tokoh anu aya dina carita. Janten misalkan si Adi tadi watakna naon? Watakna mikanyaah, misalkeun contoh ieu mah. Terus misalkeun watakna teh egois, watakna teh sabar. Tah eta watak palaku. Anu katilu unsur carpon nyaeta latar. Latar teh naon? Nyaeta hal-hal ngeunaan waktu, ngeunaan kaayaan sarta tempat kajadian anu dicaritakeun. Janten latar teh aya latar waktu, aya latar tempat. Pami latar waktu henteu kedah disebutkeun jamna. Misalkan isuk, sore, peuting, eta latar waktu sebatkeun isuk. Dina caritaan teh waktosna teh nuju waktos isuk, kajadianna teh atanapi peuting atanapi sore disebatkeun. Terus pami latar tempat nyaeta
upami latar tempat mah tempat kejadian teh di mana, misalkan kejadianna di sekolah sebatkeun sekolah, di bumi si Adi sebatkeun di bumi si Adi, terus misalkan di leuweung sebatkeun di leuweung. Eta latar tempat. Anu saterasna anu kaopat aya alur. Alur teh nyaeta runtuyan kejadian anu ngawangun carita, anu ngabentuk caritaan, anu ditepikeun ku pangarang. Anu ditepikeun ku pangarang sangkan eusi carita bisa katarima kalayan jentre kalayan jelas ku anu maca. Janten alur teh nyaeta runtuyan caritaan sangkan si carita eta teh bisa dipiharti, bisa dipahami ku jalma anu maca gitu. Anu kalima unsur carpon nyaeta aya amanat. Amanat nyaeta sikep tur paripolah picontoheun atawa pienteungeun anu hayang ditepikeun ku pangarang ka anu maca. Nah, janten pami amanah mah naon anu erek ditepikeun ku pangarang teh? Naon manfaat atau kebaikan anu bade didugikeun ti pangarang ka anu maca. Misalkan urang teh ulah sombong, urang teh kudu mikanyaah ka sadaya makhluk. Tah eta sakitu heula anu tiasa ku ibu didugikeun dina pangajaran dinten ayeuna. Tadi aya pengertian carpon, aya ciri-ciri carpon, aya unsur carpon. Saterasna urang lebet kana LKPD nyata nangtukeun unsur-unsur carpon tina caritaan atanapi tina carpon anu judulna Jangjang Heulang anu parantos ku hideuk pamari dibaca. Tulis kalayan jentre naon unsur-unsur carpon anu sesuai jeung caritaan Jangjang Heulang. Ku hideuk seratkeun jejer atanapi tema dina caritaan Jangjang Hilang teh naon, ngaran palakuna aya saha bae, watak palakuna kumaha bae, terus latar tempatna aya di mana, latar waktuna aya di mana, latar waktuna aya iraha wae, terus bubuka caritana naon. Kalimat anu janten bubuka caritana naon seratkeun, terus masalah dina caritaan anu judulna Jangjang Heulang teh naon masalahna, terus panutupna kalimah panutup dina caritaan Jangjang Heulang naon, nah terakhir amanatna naon dina caritaan eta teh naon anu erek disampaikeun ku penulis ka anu maca. Amanatna naon. Nah sakitu anu ku ibu tiasa didugikeun ka hideuk sadayana. Wilujeng ngadamelan pancen mugi Allah maparin kalancaran ka hidup sadayana. Anu gaduh buku paket bahasa Sunda mangga di seratna dikerjakeun dina buku paket. Upami anu teu acan meser atanapi anu teu acan nyandak buku bahasa Sundana diserat sareng tabelna dina buku catatan bahasa Sunda. Hatur nuhun. Pangapunten tina sadaya kalepatan, hapunten seueur bekson anu henteu pararuguh. Ibu tutup ku bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu tutup ku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten sadayana.